Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu Sarah Gilang selaku pangajar bahasa Sunda anu kusim kuring dipika hormat sareng sadaya rerencangan anu kusim kuring dipika cinta. Mangga lakung ti payun urang manjatkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala kumargi nikmat sareng hidayahna urang tiasa kempel dina kesempatan ieu. Teu hilap shalawat sinareun salam mugia dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina sareng ka para sahabat sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Dina kesempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan wajib belajar pendidikan dasar. Sapertos anu ku urang sadaya kauninga, pamarentah atos ngagaratiskeun pendidikan dasar 8 tahun nyaeta ti SD dugi ka SMP. Hal ieu dikasangtukangan ku kaayaan ekonomi masyarakat Indonesia anu benten-benten. Nyaeta aya masyarakat anu mampu, aya oge masyarakat anu kirang mampu. Masyarakat anu mampu mah tos tangtu bakal tiasa sakola kumargi kagungan biaya. Namun seueur pisan masyarakat Indonesia anu ngingingkeun pendidikan anu layak, boh nu mampu boh nu kirang mampu. Anu janten tujuan wirena pamarintah ngawajibkeun ka sadaya warga negarana teh nyaeta supados warga negarana teh palalinteur. Upami masyarakat Indonesia barodo, bangsa Indonesia moal tiasa ngudag kana kamajengan bangsa negara sanesna sareng bakal kalindes ku kamajengan zaman. Ku ayana program wajar Dikda 8 tahun dipiharep masyarakat tiasa langkung majeng utamina dina bidang pendidikan. Ieu program pamarentah teh moal tiasa kalaksanakeun upami teu aya pangrojong ti sadaya lapisan masyarakat ti kawit penjabat dugi ka rakyat Indonesia. Kukituna urang sadaya kedah ngarojong kana program ieu supados ngahasilkeun hasil anu ngagumakeun. Sakitu anu kusim kuring tiasa didugikeun, hapunten bilih aya cariosan anu kirang marenah kana mana. Hatur nuhun kana sadaya perhatosanana. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.